Asik. Bener, Mang? Beli kuota, udah kuota orang. Oh, kita tulis nomor aja. Tulis. Aku kudu mulai segala rupa. Musabara? 50.000. Nomornya aja. Lima opat tuh. Kalau ayo kode prosesnya. Mahal yang 54.000 nya. Jina jeung hese atuh. Tadi duitna kita. Tuh, geus tah berhasil. Nya. Can aya? Geus berhasil. Berhasil mana? Aya. Oh. Atuh geus siap belegug. Lalu aing teh keur di prank. Di prank kok? Padahal nomor batur. Belegug. Ya kan mah daeng mah kon. Asik. Yes. Berhasil. Cagur. Paniti orlet, lem berit, lem tikus. Nama berit, lem tikus, lem Mang, dia Mang. Bener Kang? Lain eta lamun diborong sampai hawin kabeh. Wah. Wah, borongan ieu mah. Kita kabeh cuang borong, ieu kabeh sampai hawin. Wah, diborong lah, mau diborong apa ke isuk jualan naon? Borong atuh lah. Oh, tadi nama jang iya ulang tahun Buddha. Kamu diborong kabeh tuh orang itu kan jualan naon atuh. Jang ayo mah nyangmu. Halo, Neng, saya sudah ngomong. Ceng, bobogohan meningkin ini. Lamun kok korobet karena jeroan kutang, sok aya duitan gini jeroan kutang ini mah. Mau aing ngeuy. Taris bang, barangku, taris bang. Dagang kemana Mang? Hei, ke kota Kang. Yuk, sing laris. Aduh, aingnya kudu ka mana dagang, aing lah mending mantap. Ingat aya kene bangkeut teh. Heulah aing dagang teu payung. Geus beli kurang we tuh, sabar teh hargana. Bayar 20.000 ya. Turunkeun lah. Sok beli lah. 20.000. Anak aing kok kuningan ka kota aing nyana jadi ku tatangga mah geus tadi tong diderkeun ka kota. Aduh. Narik Chan. Bos tadi sagorolong tinggal manehan. Penumpang lagi eueuh atuh kumaha teh teh? Ngojek. Ngojek ke masjid. Jujang, coba lah, lamun ngojek gak kacamata. Baiklah, ka abah mah goceng. Ulah sok bujang goceng, Jujang. Abah ge apa goceng teh 10.000. Geus 8.000 nya. Ini baiklah, mumpung seperti isen ayo apa ka abah mah bae 8.000. Ya yuk. Tadi pakai sepatuna. Nah, terus Pak. Dasar aki-aki boleh tak anjing balag boga do puy.